nuliskeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapangih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung deui jeung kulit daging patepung deui jeung daging tulang patepung deui jeung tulang getih patepung deui jeung getih urat patepung deui jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ia merbangun kaya ngimpen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aya ngameu kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kaharep maneh bakal tenang jiwa raga maneh
baka tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga kangaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ieu jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna hei jero ieu dalem kaum jadi tunggal keneh ieu teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat
naon advokat teh geuning sok di jus alpuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sareng katangtosanana maneh kudu ngalalakon ayeuna rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon nepi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener nuhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tungawatek wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ningwang resah ya sesekar ningwang caka aya kilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh jang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentose ku mengi ieu lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi Abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang
maneh teh sabenerna mahnya ge goreng patut maneh teh teureun ningrat jang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya tuh sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekap lan nya cocok tah kitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung ai keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saat sana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe manehnya eta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik jang teu sangkanya tah bukti ka jelema anu sadar ka jelema anu sobar ka jelema anu teu dendam ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal ungah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini
sumuhunda atau segala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina tikoro piceun dehemkeun aduh sok ngomong kaulah ngomong atuh kaulah tuluikeun kaulah ya entep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek diseueur di antarana ade Ari ade Dodi ade Karsa ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa jeung ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nang tang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua karep bae kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet teng tumila reungit mah deng delet teng tumila reungit mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ngiring ngalangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap urang ngobrol heula rusuh teh aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duka upami kitu mah aduh
dewek jadi sulang seling hirup teh udah jelas itu getih sidawala anu nyak celakannya dulu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan tak kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu we apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu ti mana warisan baheula uluh warisan ti Palurah Andi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling ulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkani eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede da teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pangulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah di ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan dawala aing ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun
abdi moal ini mau makan dundungan kasasage bakal getol ini mah nya gitu lah mau belang betong mau nampi jaipongan ini mau dia aduh ampun hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi kasaha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas kaeta surat Anas nya uning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat pugung ngange kumaha kandayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deh nah ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apaan indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang geus sieup heula nya Den hayu ya urang geus sieup ya pancang kilung guepan papatong paculek lecom catur lami di jalanan parantos dumugi nyaeta ka karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara jikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tinggalikeun ya nya geulis budak nama yok kare
aya nu ngalamar budak ngora euy. Heeh, cik, kan hayang nyaho gede kawanina. Pancang kilung Guepan papatong Guepan colek Lecom Cing, ya ditanya aja Kasep budak dia euy. Punten atuh ya Satria Ula ngarat kakasih teh Bambang Surya Ningrat. Di mana lagi teh? Jalan Cagak. Batur mati nagara, ieu mati Jalan Cagak. Nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak. Sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena. Aing ge dayang seuri atuh. Eta mah kejeng di Jalan Cagak nya. Ieu budak itu tukang banyol ieu. Iya. Aduh. Campur urang beretona urang anak Darso. Nya ngan pamajikanana geulis. Aya tanu tukangna Tak ieu teh bapak kaula. Bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon-ngakon ti zaman bolon. Wayahna aku. Cai teh pun anak ulah. Ieu banyak bapana goreng patut, Abdi mah kapungkur ke leutik cacingeun. Nya. Ririwit. Tina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon. Bakat teh goyang cager. tuluy Kasurupan. Iya. Wah, rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur. Penyakit teh. Ai indungna Tah, waktos nuju dilahirkeun indungna teh kabur. naha Da teu dipangusahakeun ku abdi. wah jelema prihatin ieu. Jelema sangjara. Popoiskeun deh huluna. Ya tenang. Bener maneh tega lara tega pati Tega bogoh ka putri sok. nuhun atuh. Ridho bapana lamun nepi ka paeh. Paehan ulah. Nya. Ara abdi teh kudu jadi anak teh. Kumaha Ngalunyak. Ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan. Wah. Nganyuk ka hutang marukana teh. Ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh. iya jelema ripu ieu. Malahan kahayang teh gede anu teh hayang kabeli HP. HP di mana? Tadi Cipatat. Ngagarantung baroda sini tina sampe. Goblok tape jeung atuh. Ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape Tempat capek masuk di reno sok di sama cabe tema ai cabe masuk di bose beca tema geus atuh tong dilajana no eta kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet ngadengekeun batur di aya senopati nepi ka belenggu. ampun lain eta mata nepi ka sadek kitu ai juga naik jengkol tadi mah
Surya Ningrat ngaranna urang jalan Cagak. Iya deket Kang Pilot, ininya deket Kang Pilot. Iya. Iya teh sebenarnya passion kai kayak itu kayak kata makan. Ya ke Bahentis. Dek meuli kai Lain dek menta. Iya. Sok nya atuh aya kitu onaman. Sok, tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat. Ayo, lalaju di sisi. Ya atuh da bisi ke galai di tengah mah. Sok. Di dieu. Didoakeun anak king. Anak king jimat awaking. Masa emak belum tanjung rebun-rebun. Mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun. Naon Buya teh? Buya geuning hui dibebeskeun kana lebu nu panas teh Buya hui bubuy tak gitu sok doa ke Chef mangga cikan hayangnya. Wah hayangnya hoai kasep ngan teu sudi aing ka jelema balangsak mah boga minantu tih kaulan pepeuskeun huluna euy ieu garing ti kono aing cai cai nu amis euy teh manis euy aing raju nu gelut deui sia bisi nah pada ngaleueut nuhun jika atuh bilih pesen bala-bala entong menyarajang akan bala-bala saja garing ti koro goblok nah sialain amis ya cai teh ih sugan teh gula panginten orea Gusti aduh lu paling dijejak sia kurang ajar Surya Ningrat geura teh pino geura aku geura samat inung bapa maneh naon poe ieu modar sampean ya atau aya geus waktuna mah woi den lah wah tenang wah kuatan euy woi aya sok wait ya hebat ya jelema wah ya anu hebat si budak teh itu ya moal aya nu leuwih ti patih nagara ngadeukeutan panitia we abeh teh jauh hakaneun eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh hendak abdi lapar sia mah gentian sia mun dibeak kabeh geuning cing atuh tong dibeakeun kabeh nya atuh bilih palai mah urang isingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk aduh
Moal kuat eta budak teh. 7 poe 7 peuting teh budak teh tidak tapan suhunan. Kuat teh ti gulutuk. Siapa ka itu gelo wae. Iya. Dulu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan. Sato eueuh nu meunang kabeh oge. Leutik atuh teh mah. Tapi anak sim kuring mah dina sumur. Dikeum. Dikeum na sumur. Sabaraha bulan? 3 tahun satengah. Teu paeh eta. Paeh. Anak tetangga teh mah. Anak kuring mah henteu. Anya nu gelo sia mah geuning. Beakeun. Penastik kersayang tumampara. Ieu patih nagara purbakan sana dijiamak leungitan peluhiang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh Jumantri. Gusti Prabu nyangkakeun abdi teu sanggup ampun ya nah apa jadi mitoha aing teh alah silakan kaget nera ningali kaget nera ningali kaget nak kagir lagi nera ya ingkang ningali ya siapati aing tubah lompat ka mana ngabesir diberi ku aing hei Sinatria aduh Gusti haling aing bakal nyangkalak eta Sinatria. Sawios ku abdi urang siapkeun pasukan. Montong. Aduh. Sudi boga minantu siap bangsat lain dek ngahajang ngalamar siap bakal ngabukar bakar rahasia aing woi hop woi penastik kersakyan tumamparan ieu denawa dijamak ku ieu Bambang Suryaningrat lengitan pelewih hilang tanpa kerana mungsrat jadi cahaya beureum nyaeta sukma akmana sang hyang rancasan ampun sastra jingga iya di dia dicerowokan suka terjauh aduh Den Surya naon aneh naon
ieu tempat nah bet jadi leuweung nu mata iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga ngan urangna ulah kabobodo teh nyok kasabaran tingali anjir Waingan, Cep Surya nu ka kieu ye. Nuhun Cep Surya. Nya. Laleungitan petugas-petugas ieu teh leuweung geuningan. Tah kitu datan nirata ngademang. Datan nirata ngademang. Ewu pakule ingan rana. Kembali lumayan kayak gitu dari eueuh mah anggapnya simut sahaya aduh sadaya-daya pangrasa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapak kaula leungit kulawarga kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu menangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat ieu meureun anu saemarakeun abdi oge bade ngiring sasapu nang ngiring beberes gitu nya oh iya oge atau si goblok mah tuh kena aya-ayakeun manaha namun kudu geus ieu nya ngandek naroskeun ka Aden Surya bilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia lah nyi anjir eta bungut kitu teh mah donat teh tapi kulitnya mah bersih euy dek ngaranana neneng donat nya kata pisi bapau kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi kata napi Purbaningrum heug teh naon dupi ieu abdi neneng gerba ieu neneng gebot teh ieu nya nyi kinten-kinten kerja ka akang nya asa ulah kaduhunge enggena sorada ge teu narikeun aduh abdi mah pasesaan batur sawios sesa urang Arab pasti mau mujeuhna di dinya jigana moal kasusul tapak aduh ampun heukeun bae abeh lalega tapi sateu acana ku akang urang rek dibikeun heula we ka Dodi nya da sia teh mau beukieun ayo bae di bawah sangsara ku akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan aliang cecepot ge mangga hei cecopet gitu geulis-geulis ka mana we sasauran teh hei nya teh kumaha kinten-kintenna kerja ka abdi mangga ai kerja mah bujang hinga maka yang disanak disanangkeun sanajan dibawa kana liang maung oge mangga teh deui nya teh edeuk rek dibawa ka liang maung ditinggalkeun kuing mangkaning di negara akang mah seueur liang maung
nu leres nya hayu tuturkeun akang maksud urang ka negara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna nya kumaha akang we aya kersa manuturkeun akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina sayembara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk eueuh naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teh naon atuh kitu mah cepot dan tuturkeun kaula ayo rakabat nah cubuk camak alah nu leres ngaranna saha abdi insya lain nu mana gadona itu meni tilu ngageblek nya antong rupa-rupana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu lah urang di dieu rieu aya saung yang kadieu hayu cepot kelana rek mudun heula ka Lebak iya tuh iya rek naon atuh dibawa ka nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh oh saong atuh ulah kaleuwihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal heuh da ieu ge lain curug tuna lampah eta kasarius di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna Sampura Suryaji mangga linggih rampes Rakabata sareng saha kalarasan akang teh kasumpingan Kakang Semar aluh kabeneran sembah kapihat diuk siap dulu tunggu nih gagat tenang calik Sampura Suryaji wilujeng sumping Raka Batara non kalarasan geuning ieu jeung si bangsat ka dieuna ya kekeh we aing disebut si bangsat nya teu naon ari henteu mah make kasinggungnya ujuk kumaha bae Raka Batara anu dipilarian teh layang jamus kali musada teh lapor-laporan titu ti dieu teh teu kapena anu kalarsan pisan aya wartos geuning layang jamus kali musada teh aya nu maling oh kitu kusatna nu malingna teh kulawarga Semar jeung si Semarna uluh nu mawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna
jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layang jamu sekali musadar dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupus ti ku kaula di sumujudan nyaeta Kangjeng Rama guru Sidorna deudeuh yang masih kena kapangaruhan geuning jang bangsa urang teh kudu datang anar-anar ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep ai beja tinu lain dipercaya paingan negara sorangan dicukeun budayana segala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu budaya-budaya deungeun marahan budaya eta teh dianggapna agama deui aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta rasulna ujuk urang mah ulah lepas ti dinya nya ka Allah we sareng kana sunnah rasul urang mah ujang iya yi kaula dedek pangemut akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange ieu teh politik adu domba ya supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun saling gorengkeun jeung saling curiga itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah sanes bakal seueur anu mecah belah boh di jero negara boh di luar negara anu tadi na itu pengaruh-pengaruh sejen teh dianggap agama tidak budaya anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya anjeun ulah manglawankeun si Semar ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja den kula abdi moal ka jero nah mau ka jero ieu bade meriksa beuteung pun bojo ieu untuk kesereban untuk karaseban untuk duh bawa-bawanya duh dipariksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel aduh kebakaran Sampurasun Arjuna rampes satria rampes saha satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula di negara Purbakancana naon kalungguhan anjeun raja negara Purbakancana Raja Negara Purbakancana atau bisa disebut negara Purbalunyi eta metol atau nyata dan naon nah ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger ya
dipariksa pemajikan aing ka bengke teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik gereuneuh euy duh ngeurewas aing nya ditanyakeun teh ka bengke penyakit teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaluwihan teh cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti eueuh dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta na memangna bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina Satria ulah daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah nah asa ngadengikeun urang kampung gitu ayo kaula daek medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat nyan kadewek anggarnya nyebut bangsat tuh ya ayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak ayah anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun Kang geun cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso aing sugan terek dibayar ku didinya goblok duit di mana aing anu keukeuna itu tukang baso teh nagih bawa hee kitu jing meni kitu aduh ampun nya kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya sok harinya mah hayang Subadra Sri Kandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh Satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngendeukeun jago urang di sok teangan
dewek mah teu dendam we bising kena itu dunungan anu itu dewek eleh aya dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempe atuh jane jempe Yai panengapan to hikmat Pandawa perintah eta yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah hak upami tuang heula yai sate bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras berjati-jati tu bakal yang waras surya cager aduh kurang ajar sia kan kabeneran sia kadiri tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masanos dituding-tuding agan ku agan oge maling ku abdi we sakuat tenaga saya sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak buncis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah ganti asa damang deui nuhun atuh ieu keur jajan entong sih lumayan keur jajan sepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng terus pameng gan naon beli bade kuagan atuh aduh Raka Batara luar biasa kaula teh kawiwirangan geuning teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan dalain nu gelo kaula teh atara pitukeran kumana tuh tingali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si deui itu tong seuri da teu bogoh kayaknya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh laras
tahu kabogo si cepot kang era kabatara mangga sawios eta nu geulis da keur kaula tuh da kitu ya mah tuh ai geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge bakal katohian atuh nah saha atuh itera kabataran nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Sri Kandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak ai barangna nya keheula ieu percaya teh Dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang antuan tingali Satria Suryaningrat punten oleh-oleh ti nagara Dwarwati ya nujul yati nujul medal saking guhagarba gawal geuning ya tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge kamapangih ku maranehna eyang mulang ka sawarga nuhun eyang saena matur urang katumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong promios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina guhagarba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang dumampara Ieu Bambang Suryaningrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia Dawal halo lah dibja la ilaha illallah si goblok kita teh sangka sia mun kita tadi ngomong beleguk aing gitu oh dah dipika melang ku aing deui
lain atau ditinggalkan paeh boga warisan 7 tumak nggak ada mamahi ya alah nuhun lah cepot lah dawala abdi dawala kadieu kumpul dawala haling eta putri urang tembak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun Ye Sang Sudewi purbaningrum kasabat ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan Yayi kaula nu tingali gening layang jamus kalimusada alah liek dengan liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pucakra udaksana lengitan pelebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya tewe ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Asep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikit-dikit aing teh alah yang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah so teh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kali hitanan salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun we ka dieu kemang tinetik sebaran sari tutup lawang sigotaka